wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Yan. Enak, Mbah. Wah, biasa ya, Pak. Kurang gentang-gentengnya nyana. Tujuh duaan oge ya. Bila mur singkur kota tiba ber. Kurang juga. Mbah, kurang tente ngahibur batur atau menghibur diri. Nya keur dina zaman halal. Nya. Rek hiburan sanunanga ka zaman korongna. Tapi urang kena waspada. Nyata 3M ya. Nganggo masker tong hilap. Jarak angan kota urang tapi angan kan. Mbahnya. Masker ngagantel gitu. Tah tang hilap deui kata cuci panangan. Dina cai nu ngompol. Ngocor. Tahu geuna. Ieu lagu Kamumet Abah. Kumaha cenah? Ya lakon Abah ya di tahun 7 hiji. Oh, keur moal keneh Abah. Hayang lagu ieu lepeng Abah. Bisa mengupingkeun we Abah mangkoko nya gitu. Ngahareun di Taman Tangkulileungnya imut keneh Taman Tangkulileung. Kakang Tatangnya nu di Asti ya kapur. Abi tepang kapur rencangan anu kuliah di Asti kapur mangna manjana terus ngadunkeun di lidah angkatan Benyamin. Aduh atur nuhun. Kehilang kasadaya rekan rengengan nu aya ieu dina channel Ari Channel Sekar Arum. Nganuhunkeun pisan kanu pantos mikrepnya. Mugi-mugi anu tos mikrep sing seueur rezekina. Sing panjang yuswana ya atuh abahnya kitu sing biasa pernah dipikirna. Terutama lamun-lamun abah anu pernah disuci nyata daerah Sukawana Kiani itu nyuci ya akan berarti kewajiban we yang paling tanya kira kadin aya di Sukawani jangan marah gitu atur kita kantun jadi anu diciriin di Sumur Bandung jangan yaya atau kiadi anu kedamang imamnya hampura akan dan bisa ngalongoknya ngadanya teh cenah gergeri tapi mudah-mudahan sing jajak atuh teh hilang kaki anomnya anu ngadukung urang kapungkurnya Dilagadar padepokan Macan Ali Ustaz Jaya kan dari kadang iman aduh kapadaran dadan ade Gusati kamari ge men nelpon Pak kurang kembal terima insyaallah aya waktu mah punya kitu nada apunten sanes ngomong sareng aya abah teh ai ka seni di tahun 7 hiji ai ka bisa nya mun sapungkul gitu ari rajin manggung malam Minggu jeung malam Senin malam Jumat ada ya mah etang-etang hiburan urang teh ngahibur batur bukakeun ka dieu ngahibur urang we sakulawarga kitu nya banyak sugana tina hiburannya teh mah seueur anu ngadukung seueur anu sekret gitu nyata dina laguna Langit Bandung keur mayu gitu ya insyaallah kumanggian apa diajar ge namanya ayeuna jasa ngacapratnya kapungur abah mah cicingeun ieu di tengah namruh dijongkrongkeun naon wilujeng ngadagukeun tapi teh ilang seket Ari Channel Sekar Arum dina lagu Langit Bandung keur mayu wilujeng nonton.
Urang duaan kain nolajo dan buku urang malain artis gitu atuh kasadaya nuncan nato sumohon bah saur abah lagu ieu teh paninengan di tahun 7 hiji nah di tahun 7 hiji mah panginten abah teh masih keneh kumplit waosna tah aya nama teh aya pamiting gitu nyabahnya kayak nama jatan medik abah gitu kasebatnya di hari channel dia abah buka cerita bah channel buka cerita gua mah aya halo di Sukabumi itu buka cerita teh halo abahnya iya gitu iya ya uapnya kengahalan baik jeung cumang ampura sakali deui karena hari teh teu mikah
cahaya semiratna gitu. jang mul Jang baca jang naik aduh rakanca jang adiat gitu. Nah jangan pagi ya ini suau mungkin itu apa mah noloe di panggung teh tarapi piun kamu aya lajuan dan di lemur salah laju apa mah gak urang sok di lajuan ku batur kamari ge aya rancangannya Mang Yana Bangkos ngadon main di RW 2 jang cucu di sekar balebat kapungkur ayeuna kasantos manggung di RW 2 teu pernah abah kalasan nuju di Lemang gitu nyata penakan hampura kajang cucu aya watos-watos ngantukeun aduh mugi-mugi anjeunna sing tampi iman Islam atuh teh hilap manggihan aki-aki metal anu ditiririn kupingna atos ngantunkeun nya mugi anjeunna ge sing ditampi iman Islam nya pincang padangna kuburanna atuh teh urang kieukeun atuh keluarga anu dikantunkeun sing aya dina kakiatan amin atuh bigituna urang anu nuju kana menang muga urang nyieun kahadean eta dina ngalestarikeun budaya urang tong ngira sekep ari kena sekar aru dina laguna langit Bandung keur mlayu sabios sanajan abah teh gaduh bunga amarata suta bingat sakiri-kiri gaya papada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.